sebab manusia tercipta tina anasirul arba'ah, tina tanah, tina cai, tina hawa atau rih, tina narsen. Tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut manusia bisa tertawa ceria, bisa menangis, manusia bisa bubungahan, bisa sedih, manusia bisa adil, bisa kejam, manusia bisa berkarakter lamun di jeroda di esian ku gogoreng ku kahidengan karat maksiat, ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jahubur ria hubul sumah diasupkan kabeh ka jero hatena, tidak menutup kemungkinan nyana bakal berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos ka dieu atuh kiai garong teu meunang kapanggih jeung murid aju bae, mama nuju ngabangun, mama hapunten pangadamelkeun proposal ka Pak Bupati, mama nukang teu beres tah mama nu kos